Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring sapara kanca bade ngawartakeun kagiatan sehari-hari SMA hiji Mande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa. Wilujeng patepang deui sareng abdi Devina Febriani dina acara Warta Sunda. Rencang abdi nyaeta Nur Masela anu bade ngawartakeun kagiatan sehari-hari murid-murid SMA hiji Mande. Langsung wae ka warta anu bade didugikeun ngeunaan kegiatan sehari-hari nyaeta breakfast motivation. Dina jero kagiatan eta diantarana aya salat duha 12 rakaat sareng tausiah anu sok didugikeun ku Bapak Kepala Sekolah SMA hiji Mande. Terhubung sareng rerencangan abdi nyaeta Resti Nurhasana sareng Ilham Fadilah bade ngawawancarakeun ka salah sahiji siswa-siswi SMA hiji Mande. Warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu simkuring bade ngawawancara siswi SMA hiji Mande tentang breakfast motivation. 3. Oh nya mubuh. Anjeun sok sabaraha rakaat biasa ngalaksanakeun salat duha? Oh, upami awal-awalan mah teteh kan ke acan kiat 12 rakaat. Janten awal-awalan mah nembe 4 rakaat, kadang 6 rakaat, tetapi upami atos kabiasaanna tiap dinten teh meningkat janten 8, 10, alhamdulillah yen atos 15 rakaat. Alhamdulillah upami tos terbiasa mah janten teh asa ringan gitu. 3. Anjeun dirasakeun kahirupan sapoe satos rutin ngalaksanakeun salat duha. Janten biasanya upami atos terbiasa ngalaksanakeun salat duha unggal dinten di sekolah, terus dipasihan motivasi ku kepala sekolah, ku guru-guru anu aya di SMA Negeri Situ Mande. Nya janten asal langkung disiplin tiap harina teh upami atos terbiasa mah di bumi oge jadi kacandakeun terbiasa misalkan anu tadina jarang lah netepan duha teh nya teh, tapi upami tos dibiasakeun di dieu mah alhamdulillah di bumi oge janten sok salat duha terus teh jadi ngarubah perilaku anu teu acan sae janten saing gitu anu dirasakan ku abdi mah kitu teh. Hatur nuhun tos kesan diwawancara. Mun teh sami-sami.